Sujang mana teh nama geus gede cik geura gawe kaditu ulah nganggur wae ngerakeun sakola geus tamat mang cik babaturan oge mang digawe teh yang loba duit mah cenah mang kudu di tempat nu baseuh di kantor teh nya kudu di tempat baseuh nu gampang bari ngala duitna cek urang mah teu kudu digawe di kantor mah hayang nu di tempat baseuh mah geus kumaha hayang di mana nya kewe usum hujan mang digawena mun usum hujan mah pasti di tempat baseuh babaseuhan tempat baseuh teh lain kitu maksudna jang anu gampang sakutrat oge jadi duit gitu lain babaseuhan hujanan udah leutik ge bisa hujanan gitunya mang gitu lain berarti kudu babaseuhan